masing-masing tanggung jawab yang dirina salametkeun diri urang eueuh nu nyaah ka diri urang kecuali urang kuari gara pepeta moal kebal deui komo nu geus wisan nu paling gelah 2-3 poe deui nyebrang nya ka negara nu itu geus ulah loba teh nonton TV kuari mah komo nu renyak mah ulah bali nu anyar. Masya Allah aki-aki bengking nini bengking masih nonton bola kene beres nonton bola dongeng jeung incuna jeung tatanggana Masya Allah teh si aki-aki kupuhara kajen kuku ngaget dilok ngaji teu mah aki-aki sandajan ngaji teh dipake ngajina loba aya duaan mah didikin kitu teh. Ya Allah ya Rabbi nya hese jasa ya awak kurang dinasehatanana supaya lempeng ka sorga. Assalamualaikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim walil hurrati haqqut tarbiyah aniku tetep gadoe wadon kang merdeka utawi hak ngurus alaysa li ahadihima fatmuhu qabla haulaini maka orana naiku tetep aduh salah sawijine karone abawain hurratain opo nyapi ing walad qabla haulaini ing dalam sadurunge haul roro walahuma lan menang kadue karone abawain obatmu nyapi ing walad ilam yadurrahu lamun orang amadaratkan ya fatmu ing walad wali ahadi ma bada olain lan kadue salah sawijine karone abawain ing dalam sahusane tahun roro walahuma ziyadah lan menang kadue karone abawain abamuhi wala yukallifu rabbuhu illa amalan yutikuhu lan ora merdihi ya malik ing kaulane malik anging pagawean kang bakal kuatin ya roki ku ing amal wa juzu mukharajatuhu lan menang pengupahan ing roki syardiri Allahumma galawan syarat ridhone karone malik lan roki kuahya anudaya mukharajah iku kharajun yu'adihi upah kang negani amaliku ing roki kula yamin dalam saban dina usbin atau seminggu wa alaihi ala fudawabihi urang bacakeun heula Fatihah ka hiji Arsan bin Usan kedua Insaf Zainuddin bin Zainuddin tilu Arzanah binti Engkung Cadas Kiai Haji Abdul Muttalib bin Haji Salim Cadas akhir keluarga Toko Mas Tabrani Tangerang. Tadi kurang disebut namanya, mudah-mudahan dihampura sakabeh dosa. Legakeun di kuburanana, dicangkeun di kuburanana. Oge nu tadi disebutkeun mudah-mudahan hasil maksudna dilancarkeun ku Gusti Allah. Bi barakati ummil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Urang masih keneh nyaritakeun masalah bab hadonah, bab tentang pengurusan ngurus jelema anu can istiqlal, can mandiri, can bisaeun ngurusan sorangan. Bahkan kaditu nama lain manusia bae termasuk satu hewan wajib diurus ke ku urang bakal kajahoan anu ngingu embe ngingu hayam termasuk manuk ieu kumaha kakuduan-kakuduanana. Sangkan orang ia jaga di yaumul jaza teu berat tanggung jawab. Siga anu moal kukumaha ieu hirup teh padahal mah urang teh bakal nerus ka alam nu itu. Bebekalanana kuari disadiakeun engke babales da dua, hiji sorga kadua neraka. Mantap kurang ngaji meureun hayang nyaho jalan ka sorga, geus dibere nyaho jalan ka sorga, hayang ka sorga mah ulah ngeridit. Tapi pan haju mengkol ka neraka heula sakedeung. Iyalah ulah mun hayang ka sorga jalanan lempengkeun, ulah make jeung disugak disogok lumayan ku supermi 2 mampir heula ka neraka. Komo tamah nu asup PNS mah kudu 30-40 juta ya rada kebal di neraka. Oh masalah sih paling ge ngagolotrok doang. Sub ka pabrik kudu aya 2 juta, kudu aya 3 juta, nyogok heula sarua bae. Emang di Indonesia mah kitu. Itulah lalakon jalan ke sorga geus dibeja-bejakeun, jalan ka neraka geus dibeja-bejakeun ku Kangjeng Nabi, dijelaskeun ku Kangjeng Nabi, diijmakeun ku para ulama melalui syariat, melalui hakikat. Ngan urang mah melalui syariat beh heula abeh babari beh kaharti. Tah ieu nu sanggeus nanyaho teh haju teu diparake jalan. Ieu nu loba nu ka dieu motor nu ngararaji encan arimpas kabeh. Mobil kitu keneh paling hiji 2 bae nu geus impas. Kitu ge ngamimitian deui ku ari. Tah dibejaan ku dibejaanan teu kuateun riyadhahna tapana napaan barang nu dilarang ku Gusti Allah deuk kumaha balalanna. Iya mimiti ngurusan budak nu pepegatan indungna jeung bapana geus beres. Tuluy ngurusan roki geus beres, tadi ala kadar kapisah heula ku ari tentang pengurusan budak. Lantaran tadi nyaritakeun masalah nyusuan rokik mah pan anu saidna.
geus eta kabeh nu sayyidna sabeuleuh geujeur amat eta adalah nu sayyidna kasusu-susuna nu sayyidna geus kulantaran sakitu andai kata ieu sayyidna hayang ulah keuna nyusuan tah ka anakna bisa cenah dipaksa kena nyusuan ka anakna bisa lantaran kumaha bae oge kumaha sayyidna tapi lamun dina nu merdeka mah cara diurang jeung umumna di berbagai negara kuari mah aya sebutanana bae amat rokik abid pibuktieuna nama geus eueuh sanajan bari loba keneh du di abid-abid di rokik-rokik di amat-amat tamangan sakadar sipatanana hungkul okos TKW nu ka Arab siga amat teteh padahal mah lain di urang digawekeun teu eureun-eureun siga abid siga amat malah mayan teureun 24 jam berang jeung penting siga abide siga amat lain merdeka di urang geus eueuh budak geus eueuh amat urang mah kabeh geus merdeka lepas tina jajahan sayyid lepas tina jajahan malik kuari urang dijajah ku pamarentah urang sorangan lantaran pemerintah urang teh dikendalikeun ku Amerika keuntungan negara diboyong kabeh ke Amerika jenteng di negara urang malah teu dalalahar ge jalan ambalayah teu bareres hutan-hutan kuari diragajian rakyat mah teu meunang menikmati dibawaan ka luar negeri bensin dibawaan ka luar negeri dijual teu puguh untung rugi na rakyat mah padahal eta mah pan anu bangsa Indonesia anu negara urang mah ayeuna sesana we besi dibawa ka ditu emas dibawaan ke Amerika anu naronghol mah mas tono we di urang emas asli nama dibarawa dijajah itulah di negara urang teh guari merdeka memerdeka tapi urang bangun terbelenggu keun baelah nu penting mah urang bisa ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala masing-masing tanggung jawab jang dirina salametkeun diri urang eueuh nu nyaah ka diri urang kecuali urang kuari gara pepeta moal kebal deui komo nu geus wisan nu paling lah 2 poe 3 poe deui nyebrang nyana ka negara nu itu geus ulah loba teh nonton TV kuari mah komo nu renyak mah ulah bali nu anyar Masya Allah aki-aki bengking nini bengking masih nonton bola kene beres nonton bola dongeng jeung incuna jeung datanggana Masya Allah teh si aki-aki ku pohara kajen kuku ngaget dilok ngaji teu mah aki-aki sandajan ngaji teh dipake ngajina loba aya duaan mah di dieu nu kitu teh ya Allah ya Rabbi nyahes ijazah ya awak kurang dinasehatanana supaya lempeng ka sorga tah guari dek ceritakeun tentang pengurusan indung kanu jadi anak soal nyusuan Sarwiti hasil perkawinan jeung Ki Zaid boga anak ku Arya Khalid eta Khalid disusuan ku Nyi Sarwiti ta eta teh soal ngeureunana nyusuanana ieu aya peraturan-peraturanana
ciki musannif walil hurrati aku tarbiyah tetep kasarwiti selaku wanita merdeka ngabogaan hak ngurus terhadap anakna Khalid misalnya diurus wajib ku indungna nu mantak lamun masih kene ngenyil nyusukna mantep keneh eta Khalid ka susu makna nun sakira-kira dilepaskeun tina cai susuna ear-earan dibere ieu salah dibere itu salah ta eta teh falaisa li ahdihi ma fautumuhu qabla haulain teu meunang ka salah sahiji indung bapana baik ka Zaid maupun ka Sarwiti nyapih ki Khalid nu jadi anakna memeh 2 tahun ulah ka disapi ayo we lanan susuan 1 tahun 1 tahun setengah keges 2 tahun kakarak mulai rada di pahitan cai susuna entil susuna engke budak ge ngele teu bisaeun ngusapan pan budak mah ai bapana mah mun pait diusap kunyana bisa kene bapana mah jeung eueuh nu disapi bapana mah terus we datang ke aki-aki ge antak inget ka dongeng di Soleh aya pamalingan jam 2 atawa jam 1 ngintip heula aya prak aki-akina keur nyusu aki-akina kadele ku pamalingan moal aing moal maling ka imah ieu lantaran anakna ge kumisan komo bapana aya bae Masya Allah ngabayangkeun bapana anakna bae kumisan pugu eta si eta ada nege tengele janggot nanya na menele janggot na mau pahili jeung bejawa eta tadi aki-aki jam 1 kunaon nyusu deh ya. Tapi eta aya hikmah na pamalingan jadi teu bisa maling dah geus mending di istiqomahan habak lah hitung-hitung ngajagaan maling bae eta mah Allah karim memeh 2 tahun budak ulah waka disapih keulanan lamun bakal ngabahayakeun ka budak kumaha lamun kira-kira teu bakal ngabahayakeun budak kakarak 1 tahun diasa-asa heula ku indungna rada diindut-indut ke di susuan ke 2 pente ke di susuan ternyata aman nah ieu mah wali ahadihima ba'da haulaini menang ka indung bapana nyapi sabada 2 tahun ai sabada 2 tahun mah menang lamun memeh 2 tahun mah ulah ilam yadurrahu mun teu ngabahayakeun walahuma ilam yadurrahu menang memeh 2 tahun ieu disapi ilam yadurrahu lamun teu ngabahayakeun walahuma ilam yadurrahu menang ka indung bapana Zaid jeung Sarwiti nyapi ki Khalid lamun kira-kira teu ngabahayakeun kakarak 1 tahun ternyata daekeun eueuh masalah ganti ku ari mah geus 1 tahun ya geus 1 tahun lah coba-coba ku urang make Indomie ternyata daekeun atawa geus teu make susu-susu budak deui geus teu make ieu mah segala SGM segala anleun teu ieu mah langsung bae make Jawa Ambon daekeun ternyata malah mangaleuwihan bapana mah Jawa Ambon beak hiji orok beak 3 kasurupan meureun teh mah meunang gara-gara teu bahaya ganti coba kuari mah bere liwet dibere tim daekeun menang saminggu dibere liwet dan nanal menang sabulan neangan wadang pada tengok orok Masya Allah telanal tapi kuari mah geus eueuh bahasa wadang
lantaran geus eueuh anu nyangu dina kayu ditendena geus eueuh nu dina boboko kabeh dina kosmos memerlukeun listrik kabeh aju lamun ku urang ku ari mah teu milu kana ruang lingkup kosmos ditenden ku urang dina boboko menang bae setengah jam atawa sajam bieu sanguna bieu ku ari mah wadang baheula mah dahar urang jam 9 jam 10 ke dahar deui sore jam 2 jam 3 wadang di dahar gua bahkan sanggu kamari di dahar jeung gula Jawa hitung-hitung wajib bae teh mah geus ngeunah eta baheula istimewa baheula mah masyaallah kararwat eueuh we kudu bieu kitu teh sangkilang bangsa itu naon parena bangsa tongsan kumaha tongsan mah mun gua mah bisa pake ngecor ente sebenarnya jadi geus bahasa wadang teh aku ari mah teu nyaraheun budak tas ulin aju lapar ngawadang teh lah lamun bakal teu ngabahayakeun teu naon kumaha kuari mah geus 2 tahun ge moal waka disapi wali ahadihi ma bada oleh menang deui ka indung bapakna nyapi sabada 2 tahun walahuma aziyadah menang ditambahan ai dedeh jeung nyaah maka nu jadi anak can waya disapi aya lain-lain can waya disapi dedeh jeung nyaah lah moal waka disapi datang ka 2 tahun setengah datang ka 3 tahun mangga bae eueuh masalah nah nu mantak kitu aturanana beda jeung amat lantaran ari amat mak milik sayyidna seluruhna tapi ari nu merdeka mah henteu artina henteu ari salaki teh ngan sakadar boga hak make doang ka pamajikan nganasehatan sesuai jeung aturan laki rabi tapi pan ari cai susuna mah eta mah nu pamajikan lain nu salakina geus pamajikan lah nu wajib ngurusan anakna dina pelebah nyusuan mun teu mah pamajikanana ceuk pamajikanana lain geus sabulan 2 bulan ieu moal disusuan anak teh ye lantaran kesusu sok ngagandoy ka handap kumaha nyana bae nu dorakana lain bapakna tapi pamajikanana doraka teu ngurusan kanu jadi anak pamajikanana tah mah kajeun lah ieu mah jak kuateun ieu make susu kitu naon gara susu budak teh kuari lain SG mah zaman kamari ieu nu ayeuna naon jeung lalaki mah teu nyahoan nyaho nyana mah susu indungna bae nyaho anu budak teh nyaho anu ari mah sabulan aya 2 bulan aya ukuranna 6 bulan aya kos kitu teh tah ya kulo ge nyaho mah lebih jageun pura-pura teh nyaho bae tuh kitu wala yukallifu raqiqahu ila amalan yutiku balik deui ka urusan pengurusan raqiq Zaid boga abid ngaran Khalid taeta ki Zaid ngagawekeun ka ki Khalid teh kudu dideuleu kekuatan ki Khalid teu meunang ngitah ki Khalid kana hiji pagawean nu bakal teu kuateun ki Khalid pan manusa ieu teh Khalid ga beneran hiji abid milik Zaid teh awakna leutik kuru kuari ki Khalid titah manggulan batu atawa titah manggulan pare anu berat luar biasa ulah matak potong cangkengna modar ki Khalid ulah Ki Khalid malantaran kuru nyana mah titahna ge bangsalah tangoredan jukut di sisi imah pemacul ka sawah ge ulah dideuleu teh ku urang teh mun urang boga karyawan mah di imah
kerenyenan sendal cara dibojong merek Adidas Bapak nu batur tempelkeun ku nyana gadenya doraga sia eta kudu bebejakan nu boga Adidas ka ditu atawa ditempelan Fuma nah ieu pan batur teh eta teh nyieun merek teh supaya laku kuari diduplikat ku urang bojong kabeli mobil di akhirat engke moal dikamanakeun dimampirkeun heula ka neraka jahanam moal kebelas 1000 tahun lah ya, penduplikatan ngaran polisi nu hebat mah tidak boleh datangnya nak kadinya. Kenapa kamu bikin sendal merek Adidas? Ini kan sudah milik orang lain. Dikecepan. Kenapa kamu kedip-kedip? Polisi galaknya sepesol lagi dikeluarkan. Nanti Bang kita ngobrol aja dulu dah. Ini lihat dulu Adidasnya kayak apa. Ono kan Adidasnya hitam, ini mah Adidasnya putih. Oh beda. Beda. Oh iya. Udah pulang aja. Iya dah enggak apa-apa dah. Amanin ya Pak, tenang. Udah saya tiap minggu kesini isi koma dah. Waduh, horenganan ngagondol. Jadi polisi kerjasama di bidang pamalingan. Kos gitu dah polisi. Nuta tadina membuh luar biasa. Pokoknya tidak boleh ini. Ya, ini adalah merobek hak cipta orang lain. Waduh. Kena pasal. Dikecepan asup ka jero. Wah, noloban nyeuna jekna teh. Aman geus suruh masalah geus lah, geus tenang bae. Saminggu bae teh dibayar rokok pestol kaluar deui. Eta polisi di Jerman dah kos gitu. Masya Allah. Atuh lamun ku ari aya di Bojong berarti ala Jerman eta. Lamun di Jerman mah kitu ge atuh teh mapan kafir, aya di urang mapan Islam. Geus Islam niru-niru kafir. Ya disakompet daunkeun jeung kafir. Oh masalah sih polisi terus bae yang kana kamu masalah. Oh nu masalah pokoknya asal siap dibeulem sakitu doang. Masalah sama sekali. Nu boga pabrikna, home industrina jeung polisina teu masalah. Nu penting mah kebabarnan. Masyaallah, ieu bermasalah malulu eta. Ngeduplikat ngaran. Anda kayak di Bojong nu pinter mah. Barang di dulu teh ku polisi, iya Adidas, horenganan Adida nya mah teu make es. Leutik esna dihandap. Sada mata. Itu teh mah dorakana leutik lah teh mah. Aya bae masyaallah. Teh. Ya, teu meunang seorang sayyid, seorang malik ngagawekeun budakna kana hiji pagawean nu teu bakal kuateun. Ya kitu mah nya ngaleman sendal, ngaputan sendal, jaki Holid batu kuru ieu henteu nanaon. Ai kitu mah manggulanana ulah. Tah lamun Ki Bakar mah masyaallah dadampak. Bakar ulan. Siapa itu bae atuh nya? Sawah 1 hektar paculan Gus ya kudu anggeus sapoe. Siap cek Ki Bakar teh. Oh masalah guys pokoknya mah. Wah Ki Bakar mah seter. Bener-bener. Ya Allah teu kungsi sapoe beres eta ku Ki Bakar. Beres, Pak. Di daun itu mesti Gus ya beres, dijual, Pak. Keur pembebasan gua ribah di ditu tuh. Di mana di Kawaron di Kendal geus beres lah. Amboy imam budak pinter teuing boga abdi teh mah Gus gitu. Eta pinter beres si pacul teh mah inget ka Kangjeng Nabi Khadir teh nyana teh gitu nulungan jelema datang ka jadi budak. Kitu Kangjeng Nabi Khadir alaihi salam. Nyana pernah ka pasar aya nu menta-menta asal make wallah demi Allah abdi butuh jasa dibere. Isu ka pasar deui Kangjeng Nabi Khadir teh menta deui geus duit boga ge baju. Wallahi abdi teh cede ieu teh butuh jasa dibere bajuna tinggal make kaos cangklek. Isukna kapanggih deui jeung jelema eta menta deui. Geus eueuna naon ieu mah samping dibikeun tinggal make kolor jeung kaos cangklek. Tinggal sakitu-kituna bae.
begitu hiji mangsa ka pasar deui geus teu boga naon Kangjeng Nabi hadir. Nah kuari wallahi abdi butuh jasa geus teu boga naon pokona mah abdi butuh jasa cak nyana teh aing jadikeun abdi bae jual ku sia duitna pake ku sia. Masya Allah tak urang mun ngadenge wali geurahan tah kos kitu tah naon bae dibikeunaan kabeh lantaran teresep ka dunia. Ai wali kuari mah malah nyokotan dunia walingi itu mau kos gitu mah. Tadi Kangjeng Nabi hadir mah dijual, diabitkeun, dibeli ku hiji jelema. Jese terus Kangjeng Nabi hadir digawe di hiji bangsa eta si Sayyidna neuk ka Mekah. Bareng neuk ka Mekah, bid mun ye dunungan dek ke Mekah sing hadenya tak iya bangunan ya teruskan dia ngabangun imah di dia hiji nu di dia hiji eta teh nyokot batana di ditu atuh pasirna dan lain sebagainya aing balik ke Mekah sekitar 7-8 bulan aya geus kudu anggeus 2 bangunan mangga siap beres berangkat be Sayyidna Kangjeng Nabi hadir mangga doa bae ya Allah ya Rabbi sesuai jeung Kangjeng Nabi hadir ngaranna ke wali ditepak doang tek sesuai jeung kahayang Sayyidna jaradi ta imah teh dua. Kangjeng Nabi hadir mah ibadah we ka Gusti Allah. Allah. Urang dua poe aya nu tinggalin Sayyidna balik deui ka imah. Balik deui ka imah, ai urang Kendal mah lain balik deui anu tinggalin emangnya nama ka ditu ka ampel ka Mekahna. Anu ka Mekah teh aya nu ka Ampel, anu ka Bogor, anu ka Singapura, anu ka Malaysia, kuari teh Ambalaya can baralik. Di Bandung mah diberangkatkeun ke Malaysia, kuari di Malaysia kene can baralik. Masya Allah, Masya Allah. Urang Kendal mah ka Ampel, aya nu jara urang Kendal pan sia ka Mekah pan aya di dieu lah gandeng-gandeng cek nya. Nyaho aing mah make kopiah haji bae balik. Ya macem-macem bae gua. Ya Gusti Allah nu agung macam-macam di akhir zaman teh. Tah, aya balik deui Sayyidna barang datang ka dinya kaget. Bangunan geus sing jalegrir. Geus aya sesuai pas jeung kahayang teh nyana gode kepala. Panggil abid ka dieu ayeuna ngabangun sa wallahu alam cenah hanteu mah nang saalanan teu daekeun ngaku ngan barang make sumpah wallahi demi Allah coba sia bebeja ka menang Allah ngan abdi ngadoa ka Gusti Allah melengek nyana kakarek ditaliti ka sia saha ngaran nu aslina teu daekeun bejakeun coba demi Allah aing nyaho ka ngaran sia abdi Khadir cek waduh digalemohan paingan atuh meureun ieu mah lain abid kayak kumaha sih bisa jadi kabeuli kieu ku aing eta tadi perjalanan model tadi cicurik atuh Sayyidna teh Masya Allah minta hampura teu kudu minta hampura ka kula memang gitulah perjalanan kaula geus anta hurun cek Sayyidna geus gerana ka mana be kula mah ayeuna mah hayang babarengan jeung anjeun di dunia datang ke akhirat doakeun kula terus dicekelan bae memeh neuk berangkat kula mere ilmu cekena bere ilmu supaya nikmat ibadah ka Gusti Allah atuh ai hayang-hayang teuing mah cek Kangjeng Nabi Idris sing kuat bae nya dibeat ku Kangjeng Nabi Idris tek kita zikir bari Kangjeng Nabi Hidirna indit Sayyidna zikir bae begitu menang sababara poe eta deuleu dunia sakumaha kocomberan bae aing ngagugulung dunia cek Sayyidna horenganan jajore jasa ieu dunia teh akhirna ditinggalkeun kabeh dibikeun dunia teh nyanana ka luhur gunung ibadah ka Gusti Allah tah nu bisa ibadah kitu teh geus teu melu ka dunia atuh nu kuari mah deuk kumaha ibadahna aja motor ge ngridit berarti kan hayang jasa eta teh kiai atuh kiaina bae hayangkeun kana dunia atuh kolbu masyarakatna atuh geus parah tah mah atuh kiaina bae ge ngridit tah lamun dadeuleun kiai geus teu hayangkeun kana dunia akarak nyekel agama teh teger atuh ieu mah masih kene digoyang-goyang ku atuh
Masya Allah. Cina kiai, anak cina WHT eleh cak saha eleh. Lamun hayang nyaho mah WHT menang, atuh teh eleh aslina suara mah. Terus diperjuangkan, nu mantak diperjuangkan teh lantaran suarana menang. Menang teh lain lalagaan, menang. Mantak diperjuangkan ke MK. MKG hari ke-1 dan hari kedua masih nggak menangkan WH. Hari ketiga nyana teh nyili beula sakedeung teu gede lah 15 miliar lah. 150 miliar. Oh masalah sih. Oh masalah belok tah. Nah, jadi kuari urang di Indonesia khususnya di Banten boga gubernur dua kuari, gubernur pilihan rakyat hiji, WH gubernur MK hiji, atut. Nah, kiai na atuh aya kiai atut ka ditu. Aya kiai WH sarua bae. Beres. Nah, jadi kuari benyana agak-agagan jadi gubernur ge. Sangkilang lurah na ge si gubernur asli apa lain, janyaho kabeh ge asli suara mah WH. Nu mantap kuari ararisieun lurah dek bertengger kumaha, camat dek bertengger kumaha, ja aslina suara mah menang WH. Hari ke-1 kedua diperjuangkeun teh memang menang, geus dinyatakeun 75% menang WH. Tapi ketiga dan keempat eleh WH. Dijual, masalah lah eta mah. Sapirangan seukur lempang ka neraka doang dekat surga, masalah. Cuma 150 miliar babarengan jeung presiden, masalah sih mah. Masalah. Engke di akhirat bermasalah mah. Tuh. Iyalah di Indonesia teh kos gitu kandas. Teu nyaho permainan politikna wallahu alam kumaha bakalna, mungkin aya bergaining mungkin aya jelema ceurik teh kapan sok dicumbu-cumbuan jang WH-na urang teu nyaho lain pemain politik atawa sanajan kula nyaho moal ka dibejakeun. Pasti aya cumbuan lantaran menang diperjuangkan teh lain lalagaan kapan eta. Satu perjuangan pertama, kedua lantang luar biasa pengacara. Kunaon pengacara lan katilu mah teu boga suara. Pastikan aya bisik-bisik aku cinta padamu ya oke. Urang teu nyaho datang da kuari. Apakah dikembalikan uang? Leutik lamun pengembalian uang mah di politik mah. Hanya berapa komo we haman teu make modal. Tapi mungkin engke aya perjanjian entah berapa bulan, entah tahun mana. Coba deuleukeun ge perjalanan-perjalananna. Kitulah politik di Indonesia mah. Lantaran lain negara Islam. Selama negara lain negara Islam jeung moal di Indonesia mah wallahu alam kahareupna mah. Namun geus bergelimpangan darah meureunnanan. Tapi kan sulit di Indonesia mah sebab kabehan satu suara demokrasi nuku urang di alaman geus setengah abad demokrasi makin bobrok abad diteruskeun di demokrasi. Nanya sakitu dang moal nanya ka pamarentah ka kiai aing mah bobrok jasa dek diteruskeun ieu teh moal geus setengah abad ieu teh kos kieu bae lain makin bagus makin goreng. Apakah urang teu berpikir kumaha carana ieu supaya leuwih bagus? Ieu teh ngaji ka mana sih ieu? Ya Allah ya Rabbi. Ieu kakarak di Banten, encan di Jawa Timur kembali berkasus sarua bae. Kemudian di Jakarta berkasus eueuh bae anu mulus. Apakah dek diteruskan seperti kieu? Urang teh pan bagian daripada bangsa Indonesia. Ngomong teh boga hak lantaran urang bagian bangsa Indonesia. Anu ngangkat bangsa jeung negara, tapi kan ternyata kan kos kieu. Ieu mah sakadar ngomong doang, dek diteruskeun ieu teh negara urang kos kieu apa moal? Udah gue dijawab sia. Engge nyaho jawabanana keur di dieu mah moal, sogok, supermi, trau. Bangsa hulu sia kos karari itu. Mantap teu gue dijawab aing geus nyaho jasa lah hiji-hijina. Oh. Karena rubah kumaha diangkat derajat menurut Allah lamun urang salah milih kuari ngeunah kuari bangun pesantren bangun majelis talim bere mobil aya anu dibere motor
Sekupi santri Allah hiji-hiji acan gara-gara sekupi. Rasakeun Gusia ketentraman teu aya, biasa hudang peuting jadi henteu, biasa ngelek kita mau takrib jadi henteu, hanya sekupi. Ayo coba, Masya Allah. Ieu kakarak di dunia sebab di jerona aya nilai buruk menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, teu meunang jauh jasa ya Rocky Cup demokrasi. Ya. Wala yukallifu raqiqahu ila malan yutiku kerja rodi pan baheula mah membentang jalan ukuran dinikmati ku hari hasil daripada kerja rodi baheula puncak nu sakitu istimewana jalan teh sabaraha ratus bangsa Indonesia anu dikubur di sisi jalan di dinya. Membentang di puncak ka Serang kan itu sabaraha ratus jiwa manusia nu dikubur di handapeun jalan di sisi jalan didinya. Urang kuari naik baby band, naik Lexus, naik Alphard dan lain sebagainya. Teu inget baheula bangsa Indonesia waktu dikerjakeun ku Belanda sing gulimpang didinya. Asal teu digawe tembak. Asal puluh ya pelaya tembak. Nah, ieu membentang jalan ka ditu. Urang kuari nu menikmatina komo bupati mah. Di sisi jalan tas sabaraha bangsa anu dikubur teu inget eta kadinya kok pake lalagaan ieu bangsa urang lamun ningali urah jauh ka kerja rodi bae ge membentang ti ulah datang ke Jawa Timur tah di puncak datang ka Serang datang ka Pandeglang nu kuari ieu urang incuna nu bapana di mana dikuburna nu ninina di mana dibalangkeunana. Mun urang inget kadinya nyeri jasa luar biasa lain ke Belanda anu kan teruskeun ka nu hari anu dasina nganggang ka handap ngangsar ka handap urang memacet ge pesangan biasa AC eueuh pan 08 masyaallah Gusti Allah. Nah ieu teh alabatan kerja rodi. Lamun aya abid dipaksa kita digawe padahal teu kuateun duraka sayyidna duraka malikna kudu disesuaikeun jeung tanagana. Nah ieu mah budak teh kuro nu leutik bae digawena budak teh ieu mah gagah nu rada gede digawena silakeun disesuaikeun kumaha lamun diburuhan wa yajuzu mukharajatuhu meunang diburuhan yang nyana pribadi besar tiridahuma kalawan syarat ridho padahal mah pan ari abid mah milik Said mun dagang mun digawe kapan dibagikeun bikeunna ka Saidna teu meunang nyokot saeutik-eutik acan ku ari mah aya toleransi ti Saidna dibere ku Saidna meunang jang ala kadarnya na besi deuk meuli dahareun besi deuk meuli rokoeun besi deuk mere sepaheun besi areng hayang menikmati baju nu rada bagus silakeun bae wahia kharajun yu'addihi kulla yaumin buruhan atawa upahan anu dibikeun unggal poe au usbuin atawa saminggu sakali silahkeun tamah wa alaihi urang nyaritakeun hewan ke minggu hareup mah wallahu alam